Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra-mitra kaum dangu sadaya, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluyikeun hanca carita anu katunda masih dina judul Gara-gara Pelet. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri para wargi, dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan si David katut kadua urang baturna. Anu mana harita parantos aya di bumina samalah keur cacarita ngeunaan sabab musababna maranehna tika eleh gelut atanapi bonyok teh cenah gara-gara si Asdur eta hanca teh. Kumaha tu mitra, lajengan ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Ieuh mak, nya lamun hayang nyaho si Asdur teh saurang jalma nu geus nyata kakoncara baragajul. Tukang gelut, tukang mabok, tukang heureuy ka awewe, pokona mah tukang nyieun kaonaran. Sareta sararea oge geus loba anu nyaho. Tah lamun diajak badami kalayan hade cara anu bieu dicaritakeun ku emak, kuring yakin manehna moal ngaku lamun geus nyiksa kuring tiluan. Lantaran manehna mah pinter ngabohong jeung pinter ngomong, samalah kuring yakin si Asdur bakal mungkir. Ceuk si David nyaritana katara bangun anu ambak. Geus kitu ret ka baturna si Kojek jeung si Emon anu ti tadi jarem teh nya terus dikiceupan. Bener bi anu dicaritakeun ku si David teh. Si Asdur teh jelema baragajul sarta geus pasti manehna moal ngaku. Samalah bisa jadi manehna bakal malikeun carita. Da si eta mah pinter mulak-malik omongan. Kawasna moal henteu bisa jadi kuring tiluan anu salah. Si eta mah pinter memutarbalikan fakta lamun ceuk basa Indonesia mah. Jadi cohagna mah geus moal aya hartina diajak badami anu bener oge. Da pasti bakal mungkir. Ceuk si Kojek ngagogoreng ka si Asdur ngarah dipercaya ku biacah jeung salakina. Nya mang, bibi, kitu si Asdur teh sifatna. Kawasna si eta mah geus moal bisa diajak badami anu bener. Samalah moal henteu bakal ngajak ribut. Si Emon milu nimbrung nambahan caritaan si Kojek anu bieu. Oh, jadi kitunya sifat eta manusia teh.
Tanya Mang Suha panonaru teret kanuduaan. Nya kitu mang. Nya lamun teu percaya, tanyakeun ka batur. Jadi ari ceuk kuring mah geus teu kudu diajak badami saeta mah. Sok geura Bandungan isukan. Nyarita jeung saeta mah moal didenge. Jadi hadina mah langsung we laporkeun ka nu berwajib, sangkan diasupkeun ka bui. Walon si Emon nyaritana meuni capetang bakat ku hayang puas ka si Asdur. Ya lamun teu daek dibawa badami marek didagor we sakalian huluna. Heueuh mang hadena mah dagor huluna. Ngarah bancunur ka Basi Dapit. Piraku mang teh nyeri hate. Anu jadi anak disiksa ku batur. Ceuk si Emon hayang mapanas ke Mang Suha anu memang boga sifat barangasan. Gancang ambek teu kaop kasigeung saeutik sok gampang nafsu. Ya puguh we atuh mang teh nyeri hate. Piraku anu jadi anak disiksa ku batur. Mang salaku kolotna cicing teu nyieun tindakanna. Anu mata geus isukan beurang rek dijorag ka lemburna. Cing rek kumaha ketakna eta bengkluk teh. Kang Suha, pek wae ari isukan rek kadatangan ka ditu mah. Ngan kade omat kudu inget kana pepeling ti kuring anu tadi. Wah, geus nyempe made mah acah. Teu kudu pipilueun kana ieu urusan. Sabab akang oge lain bolon, teu kudu dipapatahan. Walon Mang Suha nyarek sangkan biacah teu pipilueun kana eta pasoalan. Heueuh nya kajeun atuh kariprak dijalankeun kumaha akang. Ari geus teu bisa dielingan mah. Da tiba heula oge akang mah bedegong. Tembal biacah jung nangtung terus ngaleos ka dapur rek mirun seuneu. Munggu hate keheul kanu jadi salakina lantaran tarang ngadenge kana caritaanna. Tah, poe isuk bapa rek ngajorag ka Imah si Asdur. Tapi tangtu kudu aya anu marengan lantaran kudu aya saksi. Nya lamun kitu mah barengan we ku si Kojek jeung si Emon. Da duanana oge bisa dijadikeun saksi atuh, Pak. Ari maneh moal milu kitu? Rek milu kumaha atuh, Pak? Apan sidik sakujur awak oge nyareri ieu teh. Nya kajeun ari moal milu mah. Taguan we made mah di imah. Keun isukan bapa tiluan rek ka ditu. Kumaha Emon Kojek? Nah daek lamun milu jeung mang ngajorag ka Imah si Asdur. Tanya Mang Suha ngareret kanuduaan. Nya komo we atuh mang daek mah. Tapi rek jam sabaraha ka dituna? Beurang we lah. Kira-kira jam 10 ti dieu nya. Sanggeusna mang balik niang cai, urang langsung ka ditu. Nya siap lah mang. Ayo batunya mang. Ayeuna uing mah rek balik heula hayang ngareureuhkeun awak nyareri. Si Emon amitan ke Mang Suha rek balik ka imahna. Ya Mang, uing oge sarua rek balik heula. Si Kojek sarua manehna oge amitan. Nyajik bae ari rek baralik bah. Ngan kade omat isukan marane duaan jam 10 kudu datang ka dieu. Siap Mang, David. Dewek duaan rek balik heula nya. Ceuk si Kojek ngareret ka si David anu keur nyengir nahan ka nyeri. Jig bae ka ditu. Baralik bisa dikarees heula. Walon si David nya geus kitu mah duanana carengkat. Tuluy muru kana panto juru turun kaburuan. Anu saterusna kenceling arindit ninggalkeun eta imah ditingalikeun ku Mang Suha. Kasugri para wargi. Cag urang tinggalkeun heula si David jeung dua baturna. Tah ayeuna urang malikan dinyaritakeun si Asdur anu harita teh geus nepi ka lemburna. Tapi teh terus balik ka imah manehna tuluy ngendong di Imah si Endul jeung si Oray.
Kocapkeun kirawanci haneut moyan. Si Asdur jeung baturna geus harudang tapi kitu oge kapaksa lantaran digugudrag ku indung si Endul di titah nyaring. Ari sabab si Endul rek dititah ka sawah senaman tuan bapana. Anu harita keur mancul di sawah. Si Asdur jeung si Oray tuluy ngingkig balik ka imahna sewang-sewangan. Nya teu kacatur di jalana. Urang kocapkeun si Asdur geus nepi. Tekung si Uluk salam heula sup ka jero imah gok amprok jeung bapana. Anu harita teh keur diuk dina kursi panjang. "Aeh geuning Abah," ceuk si Asdur bari ngareret ka bapana. Heuh dewek. Leuheung wayah kieu geus hudang da biasana hees keneh ari jelema pangadulan mah. Da sapopoena tara aya gadag. Ceuk Bah Karta langsung kukulutus kanu jadi anakna. Paromana beketut baeud. "Saha bah anu dimaksud jelema pangadulan teh?" Make nanya saha. Nah si laing teu rumasa kitu. "Ah henteu apan kuring mah sakitu getolna. Samalah apan anu kokore diburuan oge kuring. Ditambah deui menerkeun kenteng anu bocor." Saha anu kokored jeung menerkeun kenteng teh ha? Saha? Tanya Bah Karta bari poporongos. Panon muraleng ka anakna bangun gemes. "Nya kuring." Walon si Asdur sikepna tetep ayem. Sok sanajan ningali bapana keur ambek oge pikeun manehna mah geus biasa jadi tenang we estuning taya kasieun. Cing jawab sakali deui. Saha anu kokored jeung menerkeun kenteng teh ah? Bah Karta tumanya deui panon molotot ka si Asdur. "Nya kuring Abah." "Kuring piraku teu kadenge." Tembal si Asdur nyaritana teu euleum-euleum. Ngadenge jawaban kitu puguh atuh Bah Karta menibun celik. Untuk kekerot bakat ku ambek jung harita nangtung tina diukna. Hauk nyentak ka si Asdur anu harita aya hareupeun. Dasar bebanyit kurang ajar. Manusa pangadulan bangkar warah tuyahan. Tukang ngabohong, tukang tipu sia. Ceuk Bah Karta bari tutunjuk kana beungeut anakna. Oloh eta Abah nyarekan meuni bebeakan sagala disebutan. Tapi aya keneh anu kurang bah can kasebut kabeh. Naon anu acan? Eta bah nurus tunjung jeung baragajul tinggalin. Walon si Asdur kawas anu hayang ngaheureyan ka bapana. Dasar manusia kurang sasendok sia. Ieuh Durahmat. Ari otak sia naha eusian atawa eueuh? Sia mah dicarekan teh kalah siga nu hayang ngalelewaan ka aing. Abong-abong manusia nurus tunjung baragajul. Tah benar. Eta geus kumplit bah ayeuna mah kasebut kabeh. Ceuk si Asdur nyaritana ditungtungan ku seuri. Puguh Bah Karta nafsu. Jembe sia. Teu kudu seuri kurang ajar. Cing kolot ngomong teh saeutik mah dengekeun atuh. Lain kawas anu atoh dicarekan teh. Heran dewek manaha beut aya manusia kieu-kieu teuing. Ceuk Bah Karta tuluy gogodeg ngabandungan kalakuan anu jadi anakna. Durahmat. Sok sia jawab anu bener. Lamun henteu montong nyalahkeun lamun sirah maneh rek dibabuk ku halu. Nya sok bah rek dijawab anu bener. Nah rek nanya naon Abah teh? Yeuh Durahmat. Saha anu kamari kokored diburuan? Jawab sing jujur sia. Motong nungan dewek bea kasabaran. Mang Ikin bah. Walon si Asdur ayeuna mah ngajawabna benar. Anu benar. Nah Mang Ikin atawa si laing? Ari Abah. Apan geus dijawab anu benar. Teuh Mang Ikin. Lain si laing? Lain bah. Nah atuh lamun lain si laing mah make ngaku-ngaku. Wani sia ngabohong ka kolot. Boro mah aing teh percaya lamun anu kokored teh bener si laing. Tapi ari prek teh nipu.
Dan sabenerna mah si Ikin anu migawe nama. Lantaran kamari sore manehna ka dieu rek nyokot duit anu geus dijanjikeun. Ceuk Bakarata beungeutna beureum awakna ngagidir bakat ku ambak. Ari si Asdur teu nembal manehna jempe bae ngadengekeun. Durahmat, mana sia duit anu kamari ku dewek dibikeun? Sakabehna 1.200. Sok buru ka dieu keud lantaran si laing mah teu migawenan naon jadi teu boga hak kana eta duit. Bakarata namprakeun leungeunna menta deui duit anu kamari dibikeun ka si Asdur. Eueuh Pak, da geus beak atuh ayeuna mah. Teu bisa kitu sia. Sok keuat pulangkeun. Eta duit keur ngagantian anu geus dibikeun ka si Ikin. Sok buru balikeun deui ka dewek, hayo. Mana? Bakarata maksa menta deui duitna. Keur kitu torojol Ambu Saidah nyampeurkeun. Aya naon ieu teh aya naon? Si Abah mari ngomong teu nepi ka kadenge kaluar. Paduli teuing rek ngadenge ka sakuliah lembur oge. Ngarah sararea nyaho lamun manusa anu ngaran Asep Durahmat teh tukang tipu. Ae Abah ulah kitu-kitu teuing ari taun teh era ku batur. Da atuh sanajan kumaha bae kayaana si Asep teh da keukeuh we anak urang. Abah oge nyaho hal eta mah. Geus jempe ambu ulah pipilueun. Lantaran ieu urusan Abah jeung si Durahmat acan rengse. Tembal Bakarata muncereng ka bojona. Jep Ambu Saidah harita jempe. Durahmat, sok buru eta duit balikeun deui ka dewek. Naon anu kudu dibikeun atuh Bah? Sabab duitna oge geus beak. Nya lamun maneh teu bisa mulangkeun, maneh boga hutang ka dewek. Hutang? Lain kutang sia. Nah aja jawir teh dikamanakeun sia. Hutang deuleuh hutang. Dasar bonge sia teu tela teu kagok si laing mah kalakuan teh. Ae. Walon Bakarata nyaritana teu leh poporongos. Oh, hutang. Hutang apan bieu geus disebutkeun cikene. Abah heran kuring mah. Asa piraku kanu jadi anak hutang. Desa kuduna mah mere ari ka anak mah. Tapi nah ieu mah kalah hutang. Perkara mere mah aing ge geus loba samalah teu kaitung. Tapi kulantaran sia mah wani nipu kanu jadi kolot. Jadi eta duit keukeuh kudu dibalikeun. Lamun teu bisa malikeun kumaha Bah? Tanya si Asdur bari neuteup ka bapana. Nya lamun teu bisa mulangkeun mah poe isuk maneh kudu ngarit lobana 2 tanggungan pinuh. Keur parabdo mah. Syarat tajukutna kudu nu alus. Kudu ngarit 2 tanggungan? Tanya si Asdur bari molohok. Da puguh eta pagawean ceuk manehna kaitung berat. 2 tanggungan? Lantaran duit 1.200 teh gede deuleu. Samalah lamun maruhkeun ngarit ka batur tangtu leuwih ti kitu. Satanggungan we atuh Bah. Berat ari kudu 2 tanggungan mah. Ceuk si Asdur nyoba-nyoba nawar kana parenta bapana. Teu bisa. Pokona mah kudu 2 tanggungan. Walon Bakarata nyaritana tandas. Heug atuh. Tapi rek dicicil 2 poeun jeung isuk. Ayeuna satanggungan, tah isuk satanggungan. Pokona mah dijamin beres lah. Nya heug bae kitu oge teu nanaon. Ayeuna ku dewek masih keneh dibere karinganan. Tapi mat ulah sakali-kali deui maneh wani ngabohong sarta nipu kanu jadi kolot. Kumaha kaharti? Kaharti Bah. Syukur ari kaharti mah. Tah ayeuna geus bae jig ka ditu gura init ngarit. Tapi ulah padu ngaritna asal menang jukut. Inget kudu nu hararejo. Nya Bah. Tapi ke ngaritna sakedeung deui inditna. Lantaran ayeuna mah tunduh hayang sare. Peuting geus lalajo wayang. Teu bisa pokona kudu ayeuna. Geus teu kudu loba pamolah sia. Lamun teu ngagugup we ieu moal dibere dahar ku aing mah. Eta si Abah.
nepi ka ngancam moal mere dahar kanu jadi anak teh. Menggeus sia mun tong ngomong wae sok kuat jalankeun. Ceuk Bakarata tandas geus kitu tuluy ngaleos keluar teu malire deui ka si Asdur. Ningali kitu si Asdur menghap narik napas. Red ka indungna anu titadingan ukur ngabandungan ka salakina jeung anakna anu keur silih tempas. Ambu, teteh lah teuing-teuingeun si Abah mah. Ka anak eta nitah ngarit 2 tanggungan pira alatan duit 1.200. Ah, boguh ujang anu teuing-teuingeun mah. Lantaran kakolot wani nipu. Geuning saruana boga kolot teh. Ambu terek nyarekan deui cara si Abah. Heran, lamun di Bandungan meuni resep nyarekan kuring teh. Ujang pantes si Abah rek nyarekan oge lantaran hidup teh. Salah. Da ujang mah geuning kakolot oge wani nipu jeung ngabohong. Teu meunang kitu jang sabab bisi tutumanen. Leuheung bahasa ujang nipu kakolot masih kene dibere hampura. Coba ujang nipu jeung ngabohong ka batur. Geus tangtu moal aya hampura. Jeung deui kudu inget ujang. Lamun kalakuan nipu jeung ngabohong teh goreng eta teh samalah dosa bisa-bisa ujang bakal jadi jelema doraka. Lamun teu ngadenge kana papatah kolot. Ceuk Ambu Saidah mamatahan kanu jadi anakna. Wah, berat geus mamawa kana dosa jeung doraka mah. Geus uing mah rek indit ngarit. Bosen ngadenge anu dakwah mah teu geunah kadengena. Mangga Ambu permios. Ceuk si Asdur tuluy ngaleos bari nyerenge seuri teu malire ka indungna. Anu keur ngajanteng nangtung bari teu eureun gogodeg. Astagfirullahaladzim, nah boga anak teh kitu-kitu teuing kalakuana teh. Iraha cenah maneh teh Asep rek elingna. Ceuk Ambu Saidah bari ngurutan dada. Nya geus kitu mah tuluy ngaleos ka tukang gap kana piring kotor anu geus diwadahan kana boboko copong. Tuluy dikelek rek dikumbahan di pancuran. Urang kocapkeun deui si Asdur sanggeusna dicarekan ku bapana. Tuluy ka kandang domba gap kana carangka kosong jeung arit. Rigidig atuh ditanggung maksudna rek ngarit. Si Asdur leumpang ngagandeang ngajugjug ka salah sahiji tegalan anu loba jukutna. Teu kacatur di jalana urang kocapkeun geus anjog kanu dituju. Reg eureun panontara treret nitenan kasabudeureun eta tempat. Breh ka tempo jukut mayak pak meuni harejo. Wah, geuning meuni loba jukut teh. Hade kaya kieu mah jadi aing geus teu kudu indit ka tempat anu jauh. Ceuk si Asdur geuwat ngecakeun carangka. Geus kitu gap kana arit, gog cingogog geus ruk ngarit, sanggeus meunang sakepeul jukut diasupkeun kana carangka. Aya-aya wae boga bapa teh. Make jengder kudu ngarit sagala. Pira kadar duit 1.200 meuni kudu digantian. Dasar pelit. Si Asdur kukulutus red ka belah kulon katempo di dinya aya saung. Gampang ngarit mah pira ukur satanggungan moal lila oge pinu. Tu aya saung mending oge ayeuna mah urang sare heula. Tunduh aing teh can seubeuh sare. Geus der tadi isuk-isuk dihudangkeun ku indung si Pendul. Tetela kolot aing jeung kolot si Pendul teh sarua bawel. 11-12 taya bedana. Ceuk si Asdur jung nangtung sup arit kana carangka. Geus kitu tuluy ngagandeang leumpang ngadeuketan ka palebas saung. Teu lila geus nepi gek diuk dina palupuh tetela saung teh rada lega, goledag ngagoler nang karak bengkang. Sare heulakeun wae ngarit mah engke nungguan ieuh. Karelek heuai meuni calawak panonna kucap kiceup. Reupeurem nya tekung silila geus sare tibra. Sedengkeun carangka mah cul bae diantepkeun.
Kasugri para wargi. Cag tunda heula si Asdur anu harita teh keur sare di saung. Tahayeuna urang malikan deui nyaritakeun Mbah Kareta. Sabada tadi nyarekan si Asdur tuluy ngingkig indit ka balong rek maraban lauk. Tapi kitu oge teu lila geus balik deui lantaran balongna oge tempatna teu jauh. Sadatangna ka imah gok amprok jeung bojona. Ambu, kumaha si Asep teh geus indit ngarit atawa acan? Mbah Kareta langsung tumanya ka bojona anu harita keur milihan serah. Enggeus Abah, da tadi katingali manehna nanggung carangka kosong. Walon bojona bari ngareret ka si Abah anu kakara datang. Syukur ari geus indit mah. Cing hayang nyaho bener atawa henteu ngaritna. Lamun henteu dibabak sia ku aing. Abah, ulah kitu ka anak teh atuh. Ulah dikasaran teuing. Apan tadi geus dicarekan bebeakan ku Abah piraku can cukup. Montong sok dibelaan wae ari anak salah teh ambu. Nyarekan sote Abah mah lain ijid lain ngewa. Tapi bakat kunya kanu jadi anak teh. Hayang ngadidik sangkan manehna jadi jelema benar. Abah teh hariwang ambu. Palaur bisi heug dina hiji waktu manehna wani tupatipu sarta ngabohong ka batur. Geus tangtu bakal jadi pimasalaheun. Piraku ku ambu teu kapikir. Ceuk Mbah Kareta panonna mun cereng ka bojona. Lantaran teu panuju kana caritaana anu ceuk pikirna sok mangmeunangkeun wae ka si Asdur anakna. Ngarti ambu oge palebah di nyama Abah. Abah teh hayang ngadidik kanu jadi anak. Heug bae ambu mah moal ngahalangan. Sabab geus jadi kewajiban Abah salaku bapakna. Ngan kahayang teh ulah kasar-kasar teuing Abah. Lantaran sok sanajan tuluy di kasaran oge ku Abah. Da geuning buktina mah teu mata ngarobah kana kalakuana. Samala anu hayang mah kalah beuki ngahajakeun. Terus Abah teh kudu kumaha atuh? Tanya Mbah Kareta bari neuteup ka bojona. Ieu Abah, ari kahayang ambu masih Asep teh sok papatahan. Tapi kudu leuleuy ulah sentak sengor. Terus ajak ngomongnya sakumaha ilaharna saurang bapa kanu jadi anak. Harepan ambu ku cara sarupa kitu. Anak urang teh bisa kageuing hatena. Sarta bisa robah kalakuana. Ambu mah percaya lamun anak urang sakumaha matanghulna oge. Dina hiji waktu manehna bakal bisa robah jadi jelema benar. Sarta nurut kana papatah urang salaku kolotna. Tak kumaha lamun kitu Abah. Ceuk Ambu Saidah nyaritana daria pisan. Alus eta oge. Tapi masalahna Abah teh sok teu bisa nahan sabar lamun nyarita jeung manehna. Lantaran eta budak teh teu weleh we sok nembal wae tada jempe si gandu ngahajakeun. Sajabat ti kitu apan ampir unggal poe manehna teh teu weleh nyieun wae masalah. Lamun teu kitu kieu. Lamun teu kieu kitu jeung rea-rea deui estuning matak jengkel. Nyawayana we atuh kudu sabar Abah. Mata kitu oge eta teh ujian keur urang. Tarima we ku hate anu ikhlas. Lah keun kerek dicobaan. Walon Mbah Kareta jep duanana jarempe. Bareng jeung kitu kadenge di luar aya sora jalma gageroan sarta nitah kaluar ka si Asdur anakna. Sampurasun. Asdur. Asdur keluar sia. Ceuk anu di luar uluk salam samalah terus gogoroan si Ganu Ambak. Ae saha di luar teh gogorobokan meh taya kasopanan. Ceuk Mbah Kareta bari ngareret ka bojona. Cing teang atuh kaditu Abah. Teang we kaditu ku ambu. Keheulaanan Abah mah hayang kacai heula ieu teh palaur bisi teu kuat nahan. Kumaha lamun Abah kawerweran dina calana? Nyaheug atukeun urang teang. Jung Ambu Saidah nangtung koloyong lempang muru kana panto hareup. Ari Mbah Kareta leos kapipir kebat kepancuran. Keur kitu pok deui kadenge anu gageroan. Asdur. Asdur. Gancang keluar sia.
Ceuk anu aya di luar bangun anu geus teu sabar. Beunah meuni eueuh kasabaran eta jelema teh naha saha atuh. Kolotrak Ambu Saidah muka panto. Brai muka breh katempo di buruan imah aya 3 urang lalaki. Breh katempo di buruan imahna aya 3 urang lalaki anu harita keur ngabaradegan angtung. Anu taya liam ti Mang Suha, si Kojek jeung si Emon anu ngahaja datang rek ngajorag ka si Asdur. Barang ningali kitu Ambu Saidah kaget. Panon melong kanu tiluan da puguh teu wau sabab can kungsi panggih jeung maranehna. Bi, kuring rek nanya. Naha bener ieu teh imah si Asdur? Tanya Mang Suha bari melong ka Ambu Saidah. Nya bener ieu imahna sarta kuring indungna. Tapi aya naon ieu teh? Ambu Saidah malik tumanya hatena ngarasa heran. Ya suuk udah tuh ari bener mah. Tapi ari si Asdurna aya kitu. Nya eta eueuh anak kuring mah. Ari anjeun rek naon? Ulah sok kabohong, Bi. Lamun anak keraya ulah dibejakeun eueuh. Adina masuk kencang senak keluar lantaran kuring aya perlu. Nah make jeung nyangka ngabohong. Puguh bener anak kuring mah keur eueuh. Tapi aya naon ieu teh? Teu puguh datang-datang langsung ti pupeun cereng. Aya ku eueuh kasopanan geuning semah teh. Ceuk Ambu Saidah puguh bae keuheul lantaran teu gugur teu angin. Ujug-ujug aya jalma anu datang tuluy nyarita bari ti pupeun cereng matak pika keuheuleun. Nah keur eueuh teh eueuh ka mana? Lamun bener kitu sok ka ditu gancang susulan. Lantaran kuring aya perlu anu kacida penting. Nah naon kaperluanna? Cing pok caritakeun ngarah kuring ngarti. Jeung deui sasewe atuh ngomong teh teu kudu bari di pupeun cereng. Ceuk Ambu Saidah. Bareng jeung kitu torojol bah karata nyampeurkeun. Aya naon cenah Ambu? Eta abah tuh tempo aya 3 urang jalma nanyakeun anak urang. Cenah maranehna aya perlu anu kacida penting. Sok kadinya tanya ku abah. Walon Ambu Saidah ngareret ka salakina. Ngadenge kitu jerut atuh bah karata turun ti imah. Panonna rutret kanu tiluan sarta diteuteup saurang-saurang. Panungtung ret ka Mang Suha. Bah karata kerung lantaran asa wawuh nya tuluy disidikeun rupana. Nya naon ieu teh beut ngadon gogorobokan di buruan imah batur? Bah karata tumanya bari melong ka Mang Suha. Mitra, cag heula ieu carita urang tunda heula, insyaallah in urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra, kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.